Kita banget soalnya dia mari barang ngopi itu. Bukan masa bos. Aing mah preman sih bukan masa. Paling apaan? Aing kan di. Ampun lah, boga anak buah kungisinkeun bae, pirakuna kopi kan. Ini kan berengis bos. Tuh, bos, dasar orang banget tang ringset, nambah ringset bae. Dia ada sih ya. Bunga sorangan gajur. Ingat ada sih ya kabangan ngagebuana. Ingat kene bos. Ayo ku sabarkeun lah pamanin ngagebuanan ku aing. Ayo bos. Teu nyahoun beureun mun aing saha di dieu. Nah gitu. Area salah kak. Hah? Ada sekolah kak? Terus ada yang aing. Kunaon teh seuri? Kumaha teu seuri, amun ngayat kudu nyawa waktu bos, ya isin. Wah, ngalunjak dibeli tonggong ku aing. Ampun bos, ampun. Atuh sia pake nanya saha deui, kanyawan aing preman di dieu. Oh bos, oh. Moal anu wani, kajagoan nomor kos aing mah. Geus aing sampeurkeun budakna. Ayo. Oh iya nak, si Resti jomblo gak sih? Tumben lu bro, nanyain dia. Ya nggak apa-apa. Lu suka ya sama Resti? Ya gitulah. Kalau lu bener suka, kejar bro. Bantuin gua ya Bray. Bantuin apa? Ya elah, masih nggak peka aja. Ya bantuin gua deket sama Resti lah. Oh ya udah tenang aja sih. Thanks ya bro. Yoi, Ke pos aja yuk. Biasanya si Ucu udah standby. gak bisa gua. Lah, kenapa? Biasa ada urusan. Ya udah tuh. Oh iya, jangan lupa salamin ke Resti kalau gua rindu. Siap. Kemana si Sarke yuk? Biasanya nggak suka pos. Mending gua leran aing lah. Naon? Itu tuh. Itu naon? Itu tuh dulu ge. Lu pentes tuh ngomongna. Itu nyana nu buan yang kemari. Bener sih ya. Salah nempo meureun sia mah. Bos nyana nu kemari ngebuan aing. Aduh, bos, turun nih mah harga diri aing sebagai preman. Makanya kobi kan wong eleh. Soalnya keroyokan bos mainnya. Enggak, saya cicing aja dong di dia. Aju sih ka mana bos? Aing dek nyamper ke nyana. Oh bos, kalak rengsekeun nu berampun. Doa kenanya. Oke siap. Bismillah. Modar si rengsek gua mau bos aing. Hai, Neng. Bagus. Si kenaon di sorangan bae di. Aing keur puyeng ya. Urusin kau naon sih ya? Biasalah, Abah ngajodohkeun aing. Ngajodohkeun sia. Nu bener sih Neng. Bener lah, jeung naon atuh aing ngebohong. Masya Allah, cek aing mah dihajar gitu. Pan malah ngobrol, ribu lah Siti. Baju serek ah. Embung lah, Asik. Berarti masih aya kene kesempatan yang aing. Beneran sih namun bengek nautnya. Eta sia, ceknya nama aing mengapip dunia terbalik meureun. Euy aing mah. Sia daek Neng jodohkeun. Heueuh, ja aing ge embung. Ini zaman udah modern, coy. Bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Zaman emang geus modern, tapi banget siap pas zaman baheula keneh. Aboy ngomong, sok bener. Dasar buaya buntung, sia bos. Teu meunang bae nempo awewe herang seutik. Enggak suka sedih. Ayo urang ulin. Ulin kemana, Kemana bae? Nu penting mah jeung sia. Lah siap, bucin bae. Daek teh sia ulin jeung jelema kasep ka saing. Kasep cenah. Banget doang ranginang liat gitu balagu. Ide aing kau ngalem-ngalemna ka calon salaki ge. Keri rahasia ngelamar aing. Meng calon bae. Saya geus teu kuatnya aing dilamar ku aing. Sabarnya aing kukumpul heuran meureun. Di, ngarep sih hideung. Wah, teu beres nih bos aing kudu diangkeun ieu mah. Hayu ge hendak ulin mah kebenaran jasa aing keur rungsing. Nah, gitu kayak tadi. Geus ayo. Apa. Naon sih sia? Aduh bos, pancenan dek. Kaneng bibir. Tapi kan bos, Udah Neng, enggak usah didengerin, hiraukan saja. Ya udah yuk. Ayo Dadah doel. Bener sih nya malah kana. ayang bae jadi bos, kabikang mah langsung giring, doang manuk capati. Bodoh amat lah, nenean mangsa aing. Waduh, goleran bae sih ya. Yeay, kaget aing. I'm sorry, sengaja tapi niat. Sia kemari ke mana? Aing manangguan, beli kopi ku angel. Kunaon emang? Gara-gara sia bae eta dut aing jadi liau. Pan jadi nyalakeun aing tuh sia. Atuh sia beli kopi doang ge ku angel, doang tutut. Lain kitu, pren. Kamari aing mah ngebogan preman bloon. Di, satu. Saha deui lamun lain Trisna Ramanda alias Embot. Pantesan angel. Aju kok ditu bisa liau. Kumaha carita aneh ta? Di palak Bang Hideung aing. Dipalak. Kok bisa? Lagi saya meret tah.
Mana lah, jaing sieun nempo tampangna, dong siluman juli gondrong. Cup. Terima kos itu di sieunan. Emang siapa nih? Dah, Cup. Itu sih. Aing, gede lagas ya keo. Kapajar aing ngomong gitu. Enggak ski bae. Kumaha lamun urang ngincer anak buahna. Bener tak, amun kalau si Bibi mah wani aing. Geus ayo. Gedang tuh. Jakarta nyampe aing. Biasa, terlalu bersemangat. Cuma kopi teh. Mau lah. Eta sia Cup. Urang jadi tiis ki kopi. Kumaha teu tiis, dia sia datang lagi angel. Geus geus cicikeun ya. Oke, selang. Aduh, asa geus kelar aing kopi mah. Ya ada sia. Kayak ngicikeun sia nu nguyuh. Hampura ke mesti kawawah ngopi. Masya Allah. Asa geus teu boga utang geus ngopi mah. Bisa bae sia keo. Atau bisa lah, aing gitu loh. Hampurannya A. Hampura kunaon gelis? Aing geus salah paham kasih ya. Salah paham naon? Sugan aing mah Badung, horengan bager. Ulah nempo tampilanna doang, Neng. Emang aing serem, tapi hatena mah Hello Kitty. Wah bisa bae sih ya. Kalau saya lempang nih lah. Neng, diukuran lah di jalan cangkel. Oke. Kaisi kunaon di, Neng? Geus satu ulah sedih. Aing masih kepikiran keneh A. Geus Neng ulah dipikiran. Nu aya Neng gering deui. Heeh A nuhunnya. Kalem bae Neng dina A mah. Ku perhatian jasa sia A. Tuh kudu lah. Aing menang teu A nyender ditakpak sia. Sok, mangga. Nu bener ya. Maniku bager sia A. Geusnya gelis bacerik deui. Cep. Nang ning nang. Eta deui A ceknya nama aing orok meureun. Ngaranna ge usaha abis sia kahibur. Hate aing ngerasa nyaman A lamun deket sia. Aing ge sarua Neng, jodoh meureun nya. Aminkeun ulah ieu A. Oh heeh, aing nyender deui nya A. Ngaranna doa mah kudu diaminkeun Neng. Heeh ge amin. Kumaha teh sehari, Bos? Amun ngahayat ulah tinggi. Naon sih? Ngalunjak, lagi ku tonggongna. Ampun bos, ampun. Atuh sia pake nanya sahadi. Atuh sahadi. Mana sih serius sih, weh? Ya, gara-gara sia, duit aing jadi liau, bae tah dia di. Itu bos, nyanan mau buat naik kemari. Duh, bot. Turun nih mah harga diri aing jadi preman. Banyak kowe balik bae. Pantesan angel. Aji sia kalau diteu bisa leungit. Kumaha caritana eta? Dipalak Bang Hideng. Ayo sih. Aing dicampur ke nyana. Oh bos, palak bos. Doakeun aingnya. Oh oke sip. Nih. Pantesan angel. Aja kok diteu bisa leungit. Kumaha caritana eta? Dipalak Bang Hideng aing. Dipalak. Kok bisa? Aji sia mere tah? Mana lah jaing sieun nempo tampangna. Dong siluman julik hideng. Ngendrong, diau. Kumaha teu tiis, dia sia datang lagi angel. Geus segera cicingin tah. Cicing.